Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa sadaya. Wilujeng patepang deui sareng simkuring dina warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu parantos dugi ka meja redaksi, nyaeta Angin Puting Beliung Bandung. Angin puting beliung nandangan Rancaekek Bandung, Jawa Kulon dina Jumaah 11 Januari 2018. Awak Pananggulangan Musibah Wewengkon atau BPDBOG ngarilis akibat ti angin puting beliung kasebat. Menurutkan informasi anu dikampelkan Tribun Jabar, angin puting beliung nu mawi dampakna di 3 titik, nyaeta di lembur Papanggunangan, lembur Jati Cipati, sarta komplek Perem Rancaekek Permai 2, Desa Jelebong. Sedangkan menurutkan catatan Hulu Pusat Data Informasi sarta Humas BNPB, aya langkung ti 305 rusak. Ngaliwatan rekening media sosial bogana @sutopo_pn, anjeunna ngabagikeun akibat sementawis puting beliung anu nandangan Rancaekek. Kacatat dina 11 Januari 2018 dina tabuh 15.15 waktu Indonesia Kulon, aya hiji jalmi tang tuparna. 15 jalmi hampang dina kejadian kasebat. Abdi Windawarina pamit ngundurkeun diri ti pandangan anjeun sadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.